yang ngisi kita sok luas si monyong mah teh nyilakakeun baturna teh luas eta benar di mana jelmana teu kedah di pilarian aya di dieu kan tu nyalukan ada mati kakak jangan hati itu wala mana yang udud lah teu beuki udud geus eureun cete wala dewek boga cengcelengan wala bisa rek dipurak geus 7 kali 5.000 euy di usiana ge cengcelengan gara sok 7 kali 5.000 salah ada wala oh 1,5 juta meureun banyak heeh mau dibikeun lebar gede mah benernya eta ngadege juta gede teuing benernya lebar ngadege juta na bener teh kusi gareng disumputkeun yang celengan ge euy sumputkeun ai 5.000 ku 7 kali nunda teh heueuh 1,5 juta leuwih bisa jadi ya leungit ketang cengcelengan ge euy saha nu apaleun ulah nu apaleun lah pun bapak ulah uluh tah nya nu apaleun teh ieu tah ya keur antep jadi kakeyak euy ngendoraka cenah wala teh biasa gemprong bapak maneh apaleun ulah sumun tadi nyaritakeun teu ngimpi-ngimpi acan paksa Aisyah nanaon sia teh tong disumput-sumput ya teh dunjungan teu bingung mun teu beunang dipaksa gejeburkeun ka cai lamun teu beunang dipaksa gejeburkeun ka cai cuman aki-aki kitu mah nyumputkeun ilmu termani mata hideung kitu teh kok bener teh teh wala sing jeger kumaha dongengna ai dongengna mah kapungkur teh budak abdi wangsul ngarona aya nu gegelenengan si horeng diintip teh pun bapak sareng emak duaan di kamar nya si eta mah tega ngintip kolot murukana moal duraka hese ngara syarat kata dieu ai gegelenengan teh pun bapak teh sareng emak mayunan cempor bari muka kitab gigireun ucing nya digigireun ucing tuluy ma cenah ieu tingali tah ieu buku ieu teh aya tulisan-tulisan nyaeta tempat-tempat harta karun situs ta ieu cenah ta anu kapuping teh tadi diagan naon abdi ge inget make jeung aya kereta emas kereta binarom aya papajangan emas aya muning eta teh kacarioskeun tak kitu tasaur pun bapak teh harita waktu sareng emak ta ieu teh cenah di mana dunungan urang bade diistrenan nikah iya urang pake gitu oge lamun dipundut bener sia iraha teteh sia teh tong sok kitu aya meureun 30 tahun ka tukang mah dunungan keur bingung bener da wala mar ulah yaan laras nut da wala ngomong sawangsulna kula kadeler sia ini sokot hayang naon maneh motor mio ba beres ala nya kapungkur abdi ge palawan
kaberangan aya wae. Aya wae pahlawan kaberangannya. Cokot tawala kitu euy keun ku dewek kreditna. Lain ngeredit pamere. Apa sih mah teu bisa ngerem. Awak teu bisa ngerem juga. Nuhun dola, Mar, di mana, Mar? Enggak, saurkeun lah. Saurkeun, amantos kan. Nah, sia teh tong sia teh sok buru-buru. Mangga. Eta teh kuring mah kieu pisan atuh ngadenge. Yang penting eces teh. Da bapak urang mah sabenerna mah nyahoeun kana tempat-tempat eta teh nu kitu teh. Wah, harta karun teh. Oh. Tah di Gunung Tilu aya. Ya. Kabangsa situs-situs teh benerna mah. Iya, neangan tah geura gunung ngajagan teh toha gitu. Bar, pulang? Di mana, Bar? Wah, di mana, wah? Leisuri. Mangga. Aidi priyogikeun maseu. Eta aya tukang hias teh saha wa? Oh, Mar. Lat, tukang hias teh saha? Cing tukang hias warga. Moal aya di dunya maseu eta teh tukang ngahiasan widadari. Mun ayeuna mah tukang hias selebritis. Widadari sumuhun. Waduh, kumaha aing nitahna ka dewa. Atong ku agan di piwarang nama usaha sawios ku abdi. Ku si Semar dewa dipenta dititah. Sumuhun. Dijemput ku aing. Entong kana cenah ari ini sorangan. Wah, aya kitu. Cenah arangkat. Tukang hias Dewi Gedeng Patang Lodaya teh tukang hiasan widadari. Sumuhun, alah selebriti sungkul atuh. Wah, nyor gua. Masih anu ngahiasan dewek sele cau. Akang bet kadang dora dihiaskeun. Ai eta hayang pangapit panganten anu sarupa jeung panganten. Saha anu sarupa jeung si Arjuna? Dewa Kamajaya. Dewa Kamajaya sumuhun. Ieu anya bapak euy. Kumaha nitahna aing ka dewa? Sawios ku jisim abdi urang piwarang. Sawios ku jisim abdi urang titah. Teu diongkosan oge sumping nyalira geura ke. Aya kitu. Waduh. Pangaruh teh aya kitu. Aya tanu sarupa jeung si Mayang Arum. Garwana nyaeta Dewi Ratih. Dewi Ratih. Nyon bapak mah kawawuhanana. Wah, lain gaul nama bener kaluhur. Oh. Gaul nama kaluhur. Gaul karuhurna bapak mah deuleu. Percaya. Eta kepet ke si Badaru kepet anu tanpa dikepetkeun ku jalma. Sagala rupi anu diperyogikeun ku agan di sawarga ayana. Sawios dewa cenah nganterkeun ke dina waktosna. Waduh, nuhun Bar. Gamelan, non teh gamelan. Gamelan Silokananta teh sareng si Nena Dewi Saroni. Saroni nu geulis. Ah, geuna anu rek kaul. Iya. Cucut. Cucu Ari Saputra. Dewi Cucu Setiawati Ari. Ari. Kapet ke si Badaru bedil karantaka di ditu di sawarga. Mung aya anu misah. Di mana? Ta eta mah
anu misah teh kareta binarom kareta emas di mana tak eta mah sanes ti sawarga eta mah di Waringin Pitu Waringin Pitu aya tangka saringin ngajajar 7 tak eta cirina di mana palih kiduleun Tegaramat Kapanasan kapalih wetan Tegaramat Kapanasan tak eta Waringin Pitu di dinya tete nemrak henteu moal nemrak seun aya nu ngajagana saha kalawin Sagni we tepangan eta anu gageugeuh teh makhluk nu kararitu we makhluk nu parorenges moal katingali ngamenak biasa we karuleuheu nya karuleuheu we kos budak eta we budak angon padahal eta teh jalmi penting wungkul ngarteu katawis keun bae lamun ku aing dicokot tah ku agan cenah kumaha cara mangihkeunana pang penang oge tepangan we api-api ameng kayaknya penak taroskeun pentak we saur jisim abdi begitu cuk Semar gitu sumuhun nuhun man wartoskeun cek abdi gitu sabok saboknya obo pangaruh kakang mah cek Haji Semar Suteja lah Purmio teh kaing macam mere tara perhatikeun wios abdi mah dina kewe dina hajatna turut mengundang pangluhurna we dinya teh tulis pangajeng-ajeng pokona mah di arulem CS abdi wah iya beres nama tah papajangan mah di kaindran di sawarga kene mungti Karaton Himawati ti Karaton Bali Merkucukona ka kaindran tebih sawios putra Gatot Kaca bade kaul wa apana eta teh kacanakna teh ku jalma 1000 sumuhun tapi Gatot Kaca rek kaul dik dibawa ku sorangan uluh mangga iker sama kumaha kaula ka sawargana sawios dagan mah aya jasa ka urang sawarga agan mah tiasa bebas ka sawarga saharu teu uninga ka agan margi agan mah kapungkur kantos ngarengsekeun pacogregan anu pemberontakna teh Sinaga Percona kapungkur pas aya jasa leres aya tulisan tah lamun munding mah cokot ku si lain di mana aja teh di Tegaramat Kapanasan lamun deka itu sarang-sarang juragan Bima tah ti Waringin Pitu teh ngetat tadi dinya aya tegalan pangihan anu ngangona si Dadung Dawuk muning na 100 kumaha ceuk abdi teh pokona jang bejakeun ka si Dadung Dawuk ceuk dewek begitu ku dewek bejakeun dewek nu bogana rek nyokot gitu sabaraha ratus tahun bapak eta nyimpen muning di dinya aya meureun kana 300 tahun mah sabaraha hiji 100 atuh meureun ayeuna mah geus jadi sabaraha ribu muningna da jalung wungkul kabeh oge amuing teu gablek pucu si aki-aki urang mah make bikang atunya na teh nyaho ekonomi 300 tahun baru jadi coba lamun jaluna setengah ewang mah bikangna 50 jaluna 50 meureun geus sabaraha juta ayeuna bari belegugna kerting otak udang bari 300 tahun lain muning samanea aja nah aki-aki nyiksa teh dan normal meureun muning oge hayang kieu cedan sarua dah daya nyawaan atuh muning Baru wae muning oge mun da jelema. Kurang ajar. Daya nyawaan. Sukuna barodas jang, barodas sukuna. Sok panggihan. Hai abdi, jeung si laing.
siap atuh gitu Bapak lah naon nyokot muning euy hah ngan hanya kawe bu eta bapakna bedewa kahajangnya grup teh 100 muning ayeuna muning sabaraha euy muning nya kana 10 juta we hiji 10 juta 10 juta kali 100 sabaraha 100 juta lah naon 10 juta kali 100 genep 130 wah gede euy sia masa dijawab we saya dijawab saya makin baik baju gede lamun kitu carana mar aku tak gowo kereta pidaro senadian bangsa jin senadian sakti mandraguna aku horata wedine aku tak lumampa segi wilujeng bulan wah beres ya sawieu sareng abdi we gan ya lah naon pangampikeun lebueuk batur mah nah atuh bueuk mah antep we cenah ngencar yes ulah khawatir nah nyaah aing mah ka bueuk teh resep nempo beungeutna digasakan asa nempo potongan asa nempo si eutik keur resep cureleukna cureulek sok resep kandelekna lah resep bueuk dewek mengelea panggil jeung aing resep dikasih peut ini kainran sokot papajangan kepinoda mah pada lumampa mar air rek depungan dewa mangga sareng we sareng sisi abdi mah bade langsung ngapelesat ka sawarga Maniloka bade dedeuheus ka dewa nyaeta sakur anu diperdih tadi ku Gusti Mayang Arum mangga cenah dijajabkeun ku urang sawarga dina waktosna ya nuhun man mar pot lah tuturkeun aing geuning nyokot muning mah wetaneun waringin pitu sae tuturkeun wah moal katuturkeun udah saarah mangga we agad dipayun tara mere jajan teh menjelema teh manjat teh aku selalu mampu Gatot Kaca kaul ka Paman Arjuna sanajan kabawa ku jelema 1000 dek dibantun diangkat ku sorangan mah mangga teu langkung agan dewek meureun dek bebeja heula ka tatangga bisi inung siling datang ti pasar jeung si gareng dewek menang tugas dadakan we ya Pak abdi geuning ngapikeun heula aya manuk entong sok soang tuh soang di mana sih teh soang saha urang ngapikeun ya dan ini tuh Raden Gatot Kaca bunga-bunga bunga amarwata suta dina manana doh ieu ge kalayan gilik pikeun lumampah ka kaindran moal mulih heula ka amarta nyaeta bade nyanak papajangan emas pelaminan bade diange pelaminan dina waktosna oleh panganten Arjuna sareng Mayang Arum doh ieu ge watek wantos Raden Gatot Kaca dudu wong samanea doh tiasa ngambah jomantara beres nanging saderengipun lumampah dateng ke Ganawiyati Gatot Kaca lajeng melirik busana opo busana Gatot Kaca busanane Gatot Kaca jamang Mazmur susun 3 sumping mas rineka hulur-hulur nganggem drasmara aja jamang susun 3 hingge gelung cupit si mewa prasta hucakan sana lajeng si mewa raksukan Krean Takusuma pengawasaipun oranana beraja ingkang tumawa hingge si mawe sinjang wasununa suasane wancit tengah cat boten cat ketinggal wonten hujan datan kehujanan wonten panas datan kepanasan saderengipun Gatot Kaca ka Ganawiyati ngeprek soder merak ngibing sosoderan tina gendingane pun macan-macanannya sinjang kiru
manjat padang kamu anu disebut perwira pahlawan satria andalan bangsa banteng benteng negara tegang pati lali jiwa bangsa ini guru sewu gajah mata satria wargi-wargina kuat Juragan Gatot Kaca nya sareng ramana nepi ka sumanget pakaulanana oge jelema 1000 sumuhun dek dielehkeun ku manehna eta lain eleh gelut tapi papajangan emas biasana kabawa ku jelema 1000 ieu mah ku nyalira jadi 1000 tanaga jelema teh ku sorangan
gining teh nya. Wah, nepi ka kitu tak ulang batur mah. Juragan Bima eta rayina rek nikah Juragan Arjuna nepi ka moal balik aing saingga kareta pinarom can ke bawah. Sumohon nepi ka sumangat ulang. Luar biasa. Sumohon wajib dicontoh teh ku urang ulang. Nuturkeun Juragan Bima yakin moal kaberit. Moal. Da puguh lempang manehna mah 10 lengkah aing salengkah manehna. Salengkah ka mah wah jauh tinggalina lagi kan. Ah, dek ngaso heula we di desa gedeungnya. Mending di dinya we ngaso heula ah. Dek Antadina ketep kundala tahanona sanes kalakuan ulare sakama-kama lain-lain daun nabi Mantri barang ukuran mahana kaewu Kang Haji Pepen Aya Haji Pepe. sok matok jadi bang Aya padudung katapa. sama gahadina pikir pohona ngan memenitan gernya betah hajat ibu hajat nyaah ngan menitan aya kene si cucu. Aya pak mancawura paninengan Haji Dodi Aya Pak Haji Dodi. kiamat sosorangan Pak Haji Erwin aya. mancawura paninengan kiamat sosorangan dasar kerenang tunggala masih teh tilik tumiplik kitu lain kieu lain Urang sambungkeun Kang Dede Cibabang. tersangka geuningan tersangka temalirek nu satina hari kitu kumaha cucu Pacun sugan teh tetep micinta Kang Haji Risma geuning pegaturiat kesamba yang Dede Cibabang sauran mere jadi sanyana hore ukur ngabibita itu celejang iwang apa kena kanu hina geranya Pak Uyut buset jadi jeung bukin aya Kang Uyut Buser aya Pak Yuyun Buser. jangan alen tentu kira waktu tepuh munggaran matikeun ngajak krimitan Aya Pak Ana, Pak Andi aya.
kanyerian Gede bohong gedenya. Ada yang ulah katipu deui nu. Ngomong bujang dudung maka dia itu dikatapang. najang aya keur gantina moal cara jeung anjeunna Wacana jeung dena Granada. nyarita arek ngabela gernya Pak Guru ama geniata ayangnya tanah Bohong. kemana atuh kemana yang panggil jeung anjeunna lamun kitu bau karena pasti pegat jangan Bisa jeung kumaha neng dulu. kunaon teu aya sumping Kang Ari Aya halangan. mata keseng ngajeng Aya Pak Haji Apong. Aya. Apa itu? Aya. panginten salira pundung apa geus lawas patepang Ya, Akang, Bisa lajengna kumaha. naon di Akang? dek kaul dewe kieu euy. Aduh, kau naon di Oh, Akang? Jaipong Sidawala. Oh, nya atuh sapae. Kapan ieu teh di Kuta Waringin teh ya? Sumuh, Bapak Haji Saipudin, Haji Saipudin. kali Ibu Hajah Euis. Dina raraga nikahkeun putrina Sumuh, Neng Hajah Dian Hamdayani baras. Kabribtu Ahmad Gundar Permana Kandenan. dinasna di Bogor ieu murang kali jeung Sumuh di Bogor. putrana Kiai teh. Eta teh. Aya Alah kibesan Sumuhun. Kasidawala kaulan kitu Jaipongan heula sakedeung. Kau sagong sewang maka panganten. Jangakeun ka pacungcun tokoh silat. Aya. Kang dudung katapang. Kang Herdi
Yang disarangan wae yang tuturkeun taryohna mah hirup pamuntangan teh eta apan seniman jeung seniwati ngaraketkeun duduluran dek jadi dulur kumaha ingah hianat mah teh nu aya mah deuleu kemang beureum buah buleud naon maksudna kemang beureum buah buleud kemang beureum teh kana pipaseaeun buah buleud kana peureup kitu teh nah ada teh nyar-nyar pipaseaeun aya ngeributan sia mah hirup teh deungeunna teh ngadenge ribut teh teu malalikir pisan jelema deing aya zaman Bapak Haji Saifuddin kali Ibu Hajah Euis teh ieu teh lain waragad saeutik wah kikieuan teh wah meunang 3.200 dina raraga neuneun ka deudeuh nuna kanyaah nitip ka asih ka panganten ka putrana ka putra putrina anu dialihkeun tina alam lalagasan kana alam merimitan nya atuh eug dongakeun ku sia teh lain diheureuyan prioritaskeun sakitu sagala diasongkeun teh dimimiti tuangeun kududeun leuteun kopi da kurang kumaha can aya gawe sia teh geus mutik trik da karek diuk geus mutik trik kantong pinuh Neng Hajah Dian Hamdayani TK Bribtu Ahmad Gundar Permana burukan teh polisi teh polisi hayang ditangkap beres Berlin hayang ditangkap sia teh sareng ramana ieu panganten pameget kiai teh kiai ongkoh di dinas pendidikan ongkoh eta teh can Bapak Kiai Haji Yayan Hanusa burukan teh Bapak Haji Dodi Haji rai-raina teh Bapak Haji Ujang Suparno anu hajat kamari Bapak Haji Wahyu Asep Wahyu Bapak Haji Asep Bos Lepis burukan teh can ti Pak Haji Umar Cibuntu sarua eta oge Bos Lepis merek Argo eta teh Jin Jin dek mere hiji sewa mana dek mere ka dewek oge teh Haji Umar teh ka dewek ngancan sok tuh batur mah geus wani jua meuli jin jin
Bulu jin teh. Urang dia masyarakat rakti jin dijualan. Dari jin Sok. eta lepis ieu mah. Malah Pak Haji Umar mah teh Cibuntu cenah bos lepis teh. Munut lagu daun pulus. Daun pulus. Tuh. Can Bapak Ai Haji. dewek ngahayang ngadenge lagu daun Sirawung. Acan keur dikarang heula. Eueuh aya ge daun iri. Oh nyieun ke mah. Iya. Can Pak Haji Dedis Suwarna sarjana hukum. Sarjana hukum. Pak Haji Adang, Pak Haji Adang, Pak Haji Asep Wahyu, Pak Haji Abdul Majid, Majid, Pak Haji Erwin. Pak Haji Ikin Sodikin, Murukan teh warga. Kang Haji Oci tu Ciwidey aya, Aya. Kang Dena Granada TMM, Aya. anu nyoting anu wah foto, Foto. Penyiar. Ramayana foto, Lar. Pak Anda aya, Pak Ana. Pak Cuncun, tokoh silat raksa diri, Aya. Pak Ana jeung Pak Ani. tokoh silat teterik sadiri teh. Sumuh. Hah? Kang Dudung Sapatu. Kang Dudung Sapatu aya. Tikat Tuh, apa? dewek mah lamun teu eueuh Kang Dudung mah boga sepatu. Murukan teh. Da meuli mah hoream aing teh. Mantri Baran. Kang Haris Banjarsari, Aya adieu. Kang Dede Cibabat, Kurunyu. Kang Haji Rashid, Pak Guru Anang, sama Pak Guru Aman aya. Pak Guru Anang, Pak Guru Aman aya, urang Garut teh. Teh. Abah Omen. Kang Herdi Pangalengan, Kurunyu. Dengan ngintun. Pak Haji Apo. Kurunyu. Pak Haji Apo dulu, itu Pak Haji Maulana. Penjahit. Marukana teh Dede garareten ka dewek. Laras. Dede Cibabat. Pak Haji Gumelar ti soreang aya. Aya. Dede Cibabat aya. Bukan. Maman toko 88. Toko 8. Atos. Hah? Nya. Aya. Pak Haji Pepen ti Sumedang, ti Subang aya. Murunyu. Jauh-jauh ge. Hah? Murunyu. Murukan teh. Ceuk dewek oge marukana. Uyun Buser ge aya. Ngirit ngan dada. Saya secara rumping ka dieu ayeuna kari-kari deuh. Nah, sia teh. Oh, tuturkeuneun aing. Pokok dituturkeun, pokok dikedebutkeun. Aing ngakeun bae da misah deui aing ngaboga dulur si Guyur. Alah, si Guyur mana? Ari Akang. Guyur tarompet. Oh, Guyur tarompet. Minang kawin. Heeh. Anu minang Bae minang kawin oge. Da loba modalna. anu minang di walimahan. Alah. Borokan teh. Malihan ieu Bapak Hajat teh pamunut Asep Wahyu, Bos Lepis, Kang Asep Wahyu. palai di tarompetan cenah wayang teh peke cinte ngondang ku sorangan tarompetna mah. Hayang juru kawih cenah anu buhun. Nubuhun. Teh Cucu Setiawati karunya beka geus begang gitu tuh. Pahlawan Sinen teh. Pahlawan Sinen teh. Dina pahlawan seni dina berjuang seni teh tidak mengenal lelah. Tidak mengenang lelah. Sanajan geus peot oge. Angere sumanget Sumangat Aiswan teh nama da trobi. suara mah da teu robah geuning kitu mulus. Mere contoh ka budak ngora tah kitu Kitu kabogo si ayah teh. Oh, Kitu satena. Boboan putus jeung si Hah? Ayah. ka Bapak Lurah, ye ka Bapak Camat, Bapak Danrami, Bapak Kapolsek nuhun, ka Bapak-bapak Hansip, Bapak-bapak keamanan ti sadana pihak, Laras. Gacan palit Polda. Palit Polda, Ngiring ngarojo. ngiring ngarojong. Pak Haji Budi ka dieu kitu. Gaya, gaya. Alah, Murukan teh. ya Ulang. Pak Haji Adang bin Haji Ali, Aya. Murukan.
di Isra Kaspipa nya Al Mubarokah Geningan. Waduh pesanan pakaian jadi wanita pria partai besar partai kecil bisi kadinya pesen kaosna kadinya di Jakarta usahana ge dulu Tanah Abang eta teh di Tanah Abang pusat. Wah beres beres aya kubagyanya penting ieu urang sarerea nya mari dibarengan ku halodo Kang urang doakeun geulis kasep panganten jaler istri oge aya nu digusaran putuna Pak Haji beres mudah-mudahan bae ieu nu digusaran teh cing jadi istri anu solihah amin nya panjang yuswana ageng milikna atuh panganten jaler istri beber layar tarik jangkar parahu maju ke tengah lautan hidup bakal ngambang di sagara rumah tangga eta parahu nu ditunggangan ulah rapuh ulah ripuh ulah ropoh laras anggur cing repeh jeung rapi cing tiasa mageuhan rumah tangga anu sakinah mawadah tur warohmah saperti ayeuna cing langgeng silpi ka nyaahna silpi ka deudeuhna amin gampang ibadahna gampang usahana panjang yuswana amin atuh dinas kepolisianana mudah-mudahan cing pindah nu deukeut di Bandung nya amin karah ngariung di dieu heeh jeung mertua naik pangkatna nya heeh tah kitu euy can seniman seniwati ngagunuk ayeuna Cep Aam ge pan di dieu Cep Aam putrana Oman Kenang di dieu kitu eta cing ekenge di dieu di heeh nuhun ulu jeung tepang yang Iwa di dieu yang Iwa Rosida nuhun Kang Oman di tu Cimareme aya Siwi almarhum Pak Haji Jen Bapak Lurah eta kamari di dinya nangap wayang teh geuning anu nangap ayu ting ting turwa ting ting pak Kang Pak Kosim teh mahasiswa STSI apa aya guruna ge Pak Kosim anu nuju apresiasi nya SMKI Ibu Sandy ti Amerika ye aduh geus kolot oge manehna diajar nyinen teu putus asa urang Amerika nepi ka reueus dek mah ayeuna manehna hayang diajar nyinen hayang diajar nyamat lagu bang Toyi aduh nuhun asa namina teh ya Ibu Sandy aduh wilujeng tepang Ibu Sandy Misi Sandy nya kakara meureun manehna nonton wayang ayeuna tah anak Sidawala teh nah bakal disebut anak Sidawala sarua cucungikna ge monyong yang jauh ke program urukan muji good night Misi Sandy ya Misi Sandy beautiful beautiful girl alah geus boga anak dari manehna boga atuh akang hayang jadi mito hadewe bener eta resep ku pangamungna kan nya jika obe padalang Kosim ka dieu di dieu barukan teh margina Pak Kosim SMKI heuh nuhun guru di SMKI alah dina zaman kade kapesedak-sedak kieu duh nya Kang duh unggal di dieu kieu nya unggal di dieu kieu we ye heudak puguh tempatna kieu tempatna kira-kira nya tawis micinta kana kasenian urang seni Sunda wayang golek nya akang ngan kadewe dina pasedak-sedak kieu teh sok dipake kasempetan ku copet iya sok aya wae dina wayang meta mode dewek ning naon akang di Bandung itu di alun-alun ka Padalarang teh sok aya damri damri bus kota teh ya loba teh copet loba teh
awewe dicopet teh awewe ge nya dewek kabeneran naik dewek teh pinuh bus